Sampurasun wilujeng tepang dangu deui sareng dongeng Mang Asep anu katunda kamari dina jejer Kabayan Sayembara bagian kadua. Sumangga kasadayana supados teu nyangkolong kana waktos mangga kaparayun. Nepi kaberes ngaji loba santri nu masih olohok, padahal mah kabayan geus eueuh ka dapur erek nyangu. Di pasantren Anur keunjleung kabeh santri-santri ting kecewis ngomongkeun kabayan. Tangtu wae aya nu pro aya nu kontra. Padahal mah mun ditarima ku hate anu bersih, kajadian tadi teh teu matak hemeng jeung bingung. Malahan kuduna mah atoh. Urang mah bener-bener ngarti di papatahan ku Kang Kabayan mah. Resep tur mantep celengkeung santri awewe. Hanya ari biasa mah tarapi rajin ngajar tempas baturna. Paling oge meureun ngapalkeun mang tahun-tahun nu tadi dibahas teh. Ditah nu sejen mah cantang tu bisaeun. Tuh da aya nu kurang resep oge. Teu aneh da geus kitu ti baheulana. Beja Kabayan ngajar ngagantian Mama Kiai teh akhirna mah nepi ka pangurus. Pangurus pusat mah teu apaleun da waktu kajadian teh keur tahlilan di Imah Juragan Andong. Jalma pangbeungharna di lemur eta, kudana ratusan. Para pengurus ngangkir sababaraha urang santri nu geus kahot, nu geus ngaji kitab, nu janggotan rek ngabahas kabayan. Akhirna sapuk sararea kabayan rek digeroan. Rek dites bener henteuna sagala bisa. Sapopoena kabayan teh sok cicing di dapur nyangu jang dahar barudak santri. Di luhur oge geus dicaritakeun kabayan teh teu dibekelan ku kolotna. Daharna kabayan esturaning sanggup pamere santri. Sakapeung mah mun teu kaajangan mah kerak oge jadi. Kabayan, maneh titah ka kantor. Kardun tukangeun ngagareuwahkeun bari nyuntrungkeun. Atuh kabayan ngagubrag. Sirahna asup kana kastrol. Da keur ngerokan kerak. Aduh, aya naon nya? Kabayan reuwas sabab biasana nu dipanggil ka kantor mah nu rek dihukum. Boa aing rek dihukum peda diuk dina kursi mama. Kabayan ngagarentes bari lual we erek mewek. Kaditu we heula ayeuna mah. Ceuk Kardun ka Kabayan. Heueuh Dun, nuhun nya. Heueuh.
Kardun sabenerna mah ngarasa reuas sieun kabayan di kumaha-kumaha. Tapi Kardun teu bisa kumaha, da manehna teu kaasup nu diangkir ku pangurus. Assalamualaikum. Kabayan uluk salam. Waalaikumsalam. Kajero mang. Kabayan asup deg kabayan reuas. Adadak awakna asa leuleus. Hatena ngarempod ningali nu aya di jero. Kabeh pangurus kumpul. Guru-guru ngaji tiap kelas aya. Malahan santri awewe oge aya. Perwakilan ti santri awewe. Kabayan ngajanteng ngaraga meneng. Pikiranana geus tegue rek dihukum di dinya. Duh, era teuing aing dihukum di hareupeun guru-guru. Garentos hati kabayan. Cek barudak santri kabayan tadi ngabadalan mama ngaos tafsir. Nya eta teh saur lurah santri bari neuteub ka kabayan. Ngabadalan teh sami sareng ngagantian hartosna pamirsa. Ngabadalan teh ngagantian. Sanes ngabadalan, da ari ngabadalan mah kedah kuno saelmu. Abdi mah jalmi bodoh. Teu tiasa nanaon. Pantesna oge disebat ganjel. Da mama teh tadina mah bade miwarang akang lurah. Mung nuju teu aya. Tembal kabayan semu dareuda bakat ku gempeur. Lurah nu geus legok tapak genteng kadek, nu geus banyak makan garam surti jeung jawaban kabayan teh nandakeun lain kabayan anu ololeho, nandakeun kabayan anu pinuh ku perhitungan, nandakeun kabayan ayeuna lain kabayan bareto. Nya kumaha kabayan we lah. Tapi para santri panasaran ku ilmu kabayan. Ceuk ki lurah santri nanya deui ka kabayan. Panasaran kumaha teu ngartos abdi mah. Tembal kabayan bari ngahuleng. Ieu babaturan hayang ngetes pangabisa kabayan. Tembal ki lurah deui. Aduh, abdi mah isin. Abdi mah bodoh. Ke abdi di era alim ah. Ceuk kabayan bari semu anu bingung. Wayahna aya nu geus ditugaskeun pikeun ngetes anjeun kabayan. Saur lurah santri deui. Bari terus nyarios deui. Mangga Kang Kumis bebas bade naros naon wae oge. Tapi kudu aya patalina sareng ilmu nahu. Nu disebut Kang Kumis kahareup
gampangna disebut Akang Kumis sabab kumisna siga Paraden anu aya dina film Si Unyil. Ngaranna mah duka saha da teu terang. Diteangan di kantor catatan sipil oge teu kapanggih. Kang Kumis teh guru elmu nahu, kitabna Imreti jeung Jurumiyah nu diajarkeun di dinya mah. Kang Kumis apal pangabisa kabayan dina elmu Jurumiyah. Da sok iluan pang tukangna da bari ngadaharan kerak. Kabayan mah teu mawa nanaon. Teu kitab, teu buku, da teu bogaeun. Mimitina Mang Kumis nanyakeun patokan elmu nahu naon kitabna jeung sagala tek-tek bengek nu aya hubunganna jeung elmu nahu. Kabayan ngajawab kalawan jelas nu bener tur kaharti tembres eces sagala anu geus diajarkeun ku guruna diomongkeun. Kang Kumis ngarasa kaget pacampur jeung bungah bari pok ngomong, "Oh my God." Ngan sakitu sesana mah calangna poe nepi ka teu karasaeun aya laleur asup gede pisan. Terus diteureuy nu aya di dinya oge nahan seuri. Kacidanya palawari sadayana. Nepi kabayan beres, Mang Kumis mah masih keneh calangan. Mang Kumis. Ki Lurah ngageureuwahkeun Mang Kumis. Mang Kumis karek sadar sanggeus bujurna digebug. Mang Kumis ngagurubug terus diuk. "Ayeuna mangga ka Akang Sendal sok tanyaan ka kabayan nu aya hubunganana jeung elmu sorok." Tah ari Mang Sendal mah kieu lalakonna teh. Sasakalana teh harita teh anyar asup ka pasantren. Beres salat berjamaah di masjid, santri bubar tinggal Mama Kiai. Mama Kiai reka bumi kalah kuluntang kulunting di teras buruan masjid. "Hei Jang, coba panganeankeun sandal Mama. Sandal Mama nu swalol. Aya ngaranan Mama teu aya." Budak santri nu dititah teh unggek terus bebeja ka babaturanana. Dititah neangan sendal da yakin aya nu make. Aya sajamna neangan tiap aya santri nu make swallow pasti dititah dibuka. Akhirna sandal teh kapanggih. Budak nu make dibawa ka payuneun Mama Kiai. Si budak menta hampura, cenah da teu apal. Tah ti harita digeruan ku ngaran Sendal jadi Kang Sendal. Dug nepi ka dewasa oge manehna mungeun dipanggil ku ngaran asli. Memenanya Kang Sendal nyokot heula aqua gelas nu nyampak di gigireun lemari. Da meureun halabab geus teu make sedotan langsung wae digigil. Kang Sendal teu sadar manehna teh keur puasa sunat kabeneran harita teh tanggal 1 Rajab. Celengkeung aya nu ngomong, "Batal Mang puasana." Sendal ngagebeg, cai aqua nepi ka ngacleng, lapur puasana batal.
Sanajan Kang Sendal poho nginumna batal puasana. Sabab puasa sunat beda jeung puasa Ramadan. Najan beak sabaskom oge ari poho mah teu batal. Kitu ajaran Mama Kiai nu katampa ku barudak santri. Sakumaha dicaritakeun di luhur. Kabayan teh keur ngadahar kerak bari nungguan cai asak. Cai jeung nginum para santri kaperluan dahar jeung nginum santri ku kabayan disadiakeun. Kabayan teh diburuh teu diburuhan, tapi manehna teu pernah ngeluh. Pernah aya santri nu tumanya, "Karna naon mang kabayan daek nyangu jeung masak cai?" ceuk santri ka kabayan. "Sabab kuring mah karunya santri kudu ting daleker masak, keun wae kuring sakalian masak mah," saur kabayan. "Kitu wungkul mang?" saur ke santri nanya deui ka kabayan. "Nya eta hungkul," ceuk kabayan deui. "Pan teu diburuhan, ukur dibere dahar kitu oge mun aya leuwihna," ceuk santri deui masih panasaran. "Keun wae kuring mah da ikhlas," saur kabayan deui bari kumujeng. Padahal mah dina hatena mah kabayan boga niat ngamulyakeun ahli ilmu. Sabab tiap gawe jeung Mama Kiai sok terus-terusan dipapatahan hadean niat. "Kabayan pupeurieun ngaji teu bisa wae, minimal maneh ngamulyakeun ku ilmu, ku ngamulyakeun ahli ilmu, di antarana ku nyadiakeun kaperluan santri, tapi teu kudu dikendalkeun ka batur, niat mah cukup dina hate bae." Kabayan unggut-unggutan siga domba keur diadu. Urang malikan deui kaki Sendal. Mang Sendal teh hiji santri nu geus jadi guru di pasantren. Guru ilmu sorop. Kitabna di dinya mah sorop jeung yakulu ceuk bejas Mang Sendal teh waktu diajar keneh pinter pisan, terutama dina ilmu sorop. Malah pernah juara kahiji cerdas cermat ilmu sorop tingkat RT. "Kabayan, jelaskeun naon ari ilmu sorop?" ceuk Sendal ka kabayan bari neuteub antep. "Hiji ilmu anu mempelajari tentang perubahan kata kanggo ngahasilkeun makna anu beda-beda," tembak kabayan sumergep pisan. "Coto nashoro geus nulungan, yashuru bakal atawa eukeur nulungan, nasron pitulung atau pertolongan, nashirun anu nulungan,
Kabayan ngajawab sagala rupa nu ditanyakeun kalawan bener jelas tur kaarti. Amazing. Ki Sandal ngagerneng. Kituna teh Kang Sandal bari nyamperkeun ka Kabayan terus ngarangkul. Bari pok nyarita. Alhamdulillah. Tabarakallah. Ki Sandal katingali ku sararea ngadadak berag. Ki Sandal ngarasa bungah sabab muridna nu pangbodona pangbeletna ayeuna ngadadak pinter. Salaku guruna manehna ngarasa bungah. Kitu dari guru mah bungah mun nempo muridna aya kamajuan teh. Samalah Ki Sandal katut guru-guru nu sejen. Tiap-tiap wanci janari dina sela-sela doana sok nyelapkeun Kabayan supaya dipasihan kagampangan dina milari ilmu. Saterusna kabeh guru-guru ngaji kaharep saurang-saurang pikeun ngetes Kabayan. Timimiti guru kitab Alfiyah, guru tauhid, guru ilmu tajwid, qot, sejarah Nabi atau sirah, Quran, hadis, fikih, usul fikih, ma'ani, bayan, palak, paroid, jeung nu sejena. Kabeh pertanyaan bisa dijawab kalayan pikabungaheun para guru. Malahan ilmu palak, ma'ani, bayan mah Kabayan teh teu pernah ngaji. Sok dicaram da moal kataekan cenah. Tapi guru hayang apal kira-kira Kabayan rek bisaeun atawa moal. Tapi Kabayan bisa ngajawab kalawan pertengtang. Alhamdulillah. Lurah santri nutup obrolan. Beres, acan, naha. Para santri masih penasaran. Da kitu sifat manusia mah moal aya cukupna. Sawarehna santri aya nu penasaran. Di mana Kabayan menang ilmu kitu. Disangkana eta teh samodel ilmu nu bisa dipelajari. Sapuk sababaraha santri erek nanya Kabayan. Tapi moal di pasantren sabab santri nu sadayana teu panuju Kabayan masih kudu ditanya deui. Pikeun santri nu mibanda hate bersih mah geus kaharti naon nu tumiba ka Kabayan teh. Dina waktu nu geus ditangtukeun Kabayan diajak kaleuweung. Kabayan teu daekeun lantaran bagean naheur cai. Keun we naheur cai mah ku kardun. Ke urang titah ceuk santri. Tapi widi ka mama kiai heula. Abdi mah teu sanggem, saur Kabayan. Keun kukuring, ceuk santri deui. Nuhun atuh ari kitu mah, ceuk Kabayan deui. Gancangna carita ki santri teh meunang widi kalayan alasan rek ngalasuluh. Jadi ingat ka kisah Nabi Yusuf
nu diajak dulur-dulurna terus dicilakakeun, tapi ieu mah lain rek dicilakakeun. Geus datang ka leuweung terus dalalahar. Beres dahar santri nu pangdewasana anu ngaranna Kang Sangu nyarita, "Kabayan, hampura akang ngajak ka dieu, lain rek diajak ngalasulu." "Oh kitu, naha bade naon atuh?" Kabayan panasaraneun. "Akang masih penasaran," ceuk Kang Sangu. "Panasaran naon, Kang?" "Eta jeung kabayan diajar ilmu teh ti mana? Akang oge hayang panjang kamaslahatan ieu mah," ceuk Kang Sangu darianaker. "Abdi mah teu diajar ka sasaha, iwal ti ka mama kiai sareng ka para guru nu aya di pasantren. Demi Allah, demi Rasulullah," ceuk kabayan susumpahan. "Atuh eta kabayan bisa pinter kitu, padahal kamari-mari mah pah bodo." Mang Sangu masih panasaraneun. "Duh kada waktos abdi dipiwara ngawuruk tafsir oge abdi mah nolak. Darumasa abdi mah bodo tur belet," ceuk kabayan deui. Sangu jeung sejenna ting haruleng. Akhirna Mang Sangu ngajak mulang deui ka pondok. Bisi can apal sasakalana Mang Sangu teh kieu. Kira-kira mondok geus 2 tahun. Mang Sangu nu ngaran aslina mah duka saha. Oho deui, harita teh neangan Sangu balik ti warung meuli lauk. Manehna kotetengan neangan Sangu tapi weleh teu kapanggih. Dibantuan ku sababaraha santri sakobongna, manehna neangan Sangu nu cenah dibungkus ku plastik tapi weleh teu kapanggih. "Mang, ari eta dina saku ngajendol naon?" ceuk hiji baturna. Mang Sangu reuwas karek inget tadi teh sanguna dipesakan. Beungeutna ngadadak pias, tada teuing era mun batur-baturna apaleun eta Sangu nu keur diteangan. Keruak, hiji santri ngodok sakuna terus nyokot eusina. Kabeh nu aya di dina seuri. Ti harita eta santri dilandih si Sangu. Nepi ka dewasa manehna eta landianana embung dileungitkeun. Keun wae kenang-kenangan cenah. Santri nu panasaran elmu kabayan masih keneh keukeuh hayang nyaho rusiahna. Sanggeus musyawarah akhirna sapuk rek nanyakeun ka mama kiai. Kira-kira jam 8 beres ngaji, 3 santri dewasa wawakil santri nu panasaran siap-siap rek ngadeuheus ka bumina mama kiai. Tapi pas hareupeun masjid nu tiluan ngarandeg sabab ningali mama kiai hareupeun masjid. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Rek kamaraha?" "Bade ka mama, aya peryogi." "Kitu nya, aranjeun geus salat duha." "Teu acan mama." "Hayu atuh wang duha heula di masjid, ke ngobrolna tos duha." Nu tiluan ngeuwat kacarai arek wudu. Beres wudu terus ka masjid.
najan santri biasa 2 atau 4 rakaat lantaran mamakai 8 rakaat, jadi nutiluan oge milu 8 rakaat. Pemirsa, waktosna teu kabujeng, waktosna parantos seep, mangga dilajengkeun deui enjing dina jejer kabayan bagian katilu. Mangga sadayana permios.